ketika orang dakwah kok batur tenarur nafsu orang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daya kendara ratang ya santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru Selain karena Allah tak mau gitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos gitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah karugi-rugi sia goblok jia tuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya ku uci moal aing mah moal kajian kuku mah puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh geus adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tama we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik ulah nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah iya keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti ko cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah teh Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi loh ceurik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan ceurik asal ngadoa ceurik Kangjeng Nabi nu masyaallah kaum kaulateh ye laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ka Allah lantaran kula walakinni rasulun mir rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah
kumaha eta umatna aw ajibtum an ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud bae ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer-cer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon Nuh ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh betul kali tegang kujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan tita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan kabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan leuleus hate oh jaheuh nya tuh bener oge masyaallah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handapot tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunayeun ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kangjeng kabelah dituna kumaha Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun incu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disundatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Gopar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit nah ngajerit hatena langsung cerik
selalu asal ngadoa cerik asal ngadoa cerik asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cek Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya, ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana. Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, nah molor sia. Sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah. Ai nyawa sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae. Molor sia. Teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan. Marangkat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bandeng awan teh sebudak. Dicocokan jeuli. Teu boga bagian nam molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare, berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pandeu teu cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata. Di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata. Nelapan sa asana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali kawewe di Ciduhan urang gawean urang bogoh kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata. Urang mah urusanna kos kitu balulu. Teu pernah ngadua Gusti dosa abdi beuh sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucut jai mata. Urang masuk kitu teh. Sakieu ge urang ngaji bae teu da ceurik. Atuh komo si eta istilah pokoknya si eta bae lah. Tuh ada kuah. Ya Allah, ilahi. Begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa. Cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti. Abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui. Ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki. Kade ulah gimbir ku kafir, ulah gimbir ku maksiat, ulah sieun tabahkeun hate manehna, lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh.
dibikin ka bapak kagetin bapak aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam ya urusnya deh geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut Nabi saan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye tek geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ye sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakena ye bisa ngoeng bener jadi bagus. Teta kuari tukang batu, teta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di bagus batu bangkong we kunyana di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set. Masyaallah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh kita ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abattum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh
lamun tedayakeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos karari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah ibaheula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setana nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah nyahueunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat ieu kanjing Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek kanjing Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin ghairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah inni akhafu alaikum azab yaumin azim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum-kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka kanjeng Nabi Nuh Nuh kacape-cape maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innala naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu
anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu gadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cakang jeung Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no eureun dakwah innal naraka fi dhalalin mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayu bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek kanjeng Nabi nu ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeuk bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong Nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow kanjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun kanjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah kanjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaplak
Kangjeng Nabi Nuh. Di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan. Di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya, harita mah Inggris can aya, Jerman can aya, benua Amerika can aya. Dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni. Nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah, Irak, Iran, terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah. Di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah teh kakarak ke batu doang segede peureuh parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam. Itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh buah Indonesia segala Lampung segala. Can eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ke bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teh aneh, urang Irak menyaritakeun perang nya nama teh sejarah. Negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep sakumaha urang deuk salat. Pereum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo. Blah blah blah. Bu urang mun kos kitu tereh datang jasa eta. Asal ka Banten ge antum moal kebal eta mah. Blah blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika neuk menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula. Haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam
dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalepasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang perem bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu kata manja bisa hiber kos gitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun emang kumaha gitu nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9 mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3 mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7 emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyeritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keureuh di imah saha nu ngajawab ieu urang keur carita keanehan geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40 Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 trak ye emang kumaha gitu malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah malaikat datang ke Kanjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600 ketika datang ke Kanjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi leutik biasa semampai kasep luar biasa eta jangjang nu 600 ka mana ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah ruh hiji malaikat Jibril bisa 2 bisa 3 bisa 4 maha kawasa Allah nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar Gus Dur beuki huro-huro Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung Tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae tapi kapan karomana lain lalagan urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh ya eta mah urusanna batin urusan Allah
lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae anu di leuweung bae aya nu teu daek kitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna nu di gunung bae wali teh di leuweung bae wali di jero imah bae wali leutik pangkatna lantaran nyana teu ngurusan umat wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah teu boga kasieun teu boga kariweuh teu boga kaprihatin nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari ras ka diri urang peuting molor bae maca Quran saayat heuai ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika salat asana bareurat amat neuleun nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh kaula mah tapi hayang datang bae cidaha ka Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin set ti India datang ka Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plak ka ditu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah daekeun jeung teu daekeun urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab.